Bah, Oh, terus? nu menarikna teh kieu cenah. Hmm. Nantang Kang Deddy Mulyadi teh. Naon wae cenah Ciamis nu kudu dikembangkeun. Ya, kahiji Ciamis mah boga sejarah lur. Sejarah galuh tah. Galuh nya. Ya, ciri khasna baheula teh jaya tuh Ciamis teh. Nya. Galuh lur. Naon wae cenah anu rek dikembangkeun ku Kang Deddy teh ku bapak aing teh sugan dina Nya pokona mah dina Ciamis pembicaraan antara Pak Bupati jeung Pak Gubernur teh naon wae dina YouTube eta teh kira-kira. nya tonton heula geura saeutik tah. Kerawang abdi kantos kadinya, anu terowongan kereta api jembatan kereta api nu rada ingeungeungan. Secara teknis itu kan konstruksinya saya, gaduh nilai estetika, cara berpikir pembangunan Walanda, anu perspektifnya jangka panjang, keren gitu.